Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Wa qala sareng parantos ngadawuh saha Ali karamallahu wajhah. Dakhaltu nepangan kaula, asub kaula ka bumi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana wa Fatimah, kaula sareng Fatimah. Awajadnahu maka mendakan abdi sadayana ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabki anu nuju nangis ieu Kangjeng Rasul. Bukaan syadidan kalawan nangis anu banget. Pakultu maka ngucap kaula lahu ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, bidaka ari panebus abdi atas nangisna Kangjeng Nabi eta abi wa umi rama sareng ibu abdi. Maksudna mah tebusan keprihatinanna Kangjeng Nabi teh adalah nu pantas teh nyaeta prihatinna bapak sareng ibu abdi. Ya Rasulullah, hai Kangjeng Nabi, ya Rasulullah, hai Kangjeng Rasul, fapidaka sareng ari lapat papidaka teta mubtadaun jadi mubtada wa ma sareng ari perkara ba'dahu saparantos papidaka eta khobaruhu nu jadi khobarna. Ai ana tegasna mari abdi eta abdi nebus abdi laka ka Gusti Nabi min huznika tina kasedihan salira Kangjeng Nabi wa buka ika sareng tina tangisanna Gusti Rasul bi abiku rama abdi wa umi sareng ibu abdi. Disaddati mahabbati kumargi banget cinta na abdi iya ka kasalira ka Kangjeng Nabi. Waladzi abakaka eta naon perkara anu matak nyababkeun salira nangis. Qala maka ngawalar sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi, ya Ali, hei Ali, lailata usriya nalika dina wengi Isra bi saha kaula ila samai dugi ka langit. Ra'aitu ningali kaula nisaan ka awewe min ummati ti umat kaula yu'azabna anu diazab eta nisa pinari di neraka. Pabaka itu maka ceri kaula lama samangsa. Ra'aitu ningali kaula min syiddati tina banget na azabihin na azabna eta ka eta awewe. Summa fasolat teras mertelakeun saha sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi hadal ijmali kana ieu imlengan kana ieu jumlahan biqaulihi kalawan pangandikana Kangjeng Rasul. Ra'aitu imra'atan kahiji ningali kaula ka awewe mu'allaqatan anu digantung bisa riha kalawan rambutna eta imro'ah yagli anu ngagogotrok anu ngadidih bikasri lami kalawan dibaca kasrah lam. Naon nu ngagotrok teh di maguaha eta otakna eta imro'ah. Wasani sareng kaduana ra'aitu ningali kaula imro'atan kahiji awewe mu'allaqatan anu digantung bilisaniha kalawan litahna eta awewe wal hamimu sareng ari cai anu panas ayal maul hari tegasna mah cai anu panas yusobu anu dikucurkeun eta cai panas pi halkihi kana ti korona eta nisa. Wasalisu sareng katiluna ra'aitu ningali kaula imra'atan ka iji awewe
Qad sudah temen digantung atau napi ditalian naon rijlaha dua sampeana ieu imroah ya awewe ila sade yaiha dugi ka puting payudarana. Wasyudda aidon sareng digantung deui oge naon yadaha dua panangana ila nasiyatiha dugi ka mastakana dugi ka munana eta imroah. Waqad sallato sareng temen ngalindihkeun atawa nyiksa saha Allah alaiha ka eta nisa ka eta awewe naon ala hayati ku sengatan oray wal aqaribi sareng pirang-pirang kalajengking. Warobian sareng kaopatna raaitu ningali kami imroatan kahiji awewe mu'allaqatan anu digantung ieu eta imroah naon bisa dayaiha kalawan dua putingna eta imroah. Wa khamisan sareng kalimana raaitu ningali kaula imroatan kahiji awewe ra'suha te mastakana imroah eta ra'sul hinziri sapertos kepala babi. Wa badanuha sareng badana eta imroah eta badanu khimarin sapertos badan himar. Wa alaiha sareng eta tetep ka eta nisa naon alfu alfin ari sajuta minal azabi tina siksa. Wasadisan sareng kagenepna raaitu ningali kami imroatan kahiji awewe ala suratil kalbi kana rupa anjing berkepala anjing. Wanaru sareng ari api neraka tadkhulu asup min fiha tina cangkemna tina bahamna eta nisa. Watah ruju sareng kaluar eta seuneu neraka min duburiha tina duburna eta nisa. Wal malaikatu sareng ali malaikat yadribuna deunggelan eta malaikat saha kanu mastakana eta nisa bimaqami'a ku godam ku palu atau napi ku gada minari anu dijieun tina seuneu. Faqamat saparantos nguping dauhan Rasul maka cengkat saha Fatimah tu Siti Fatimah azarau anu geulis campernik ayal baydau tegas nama anu bodas masrafatul waji tur anu moncorong pabeunteuna atawa wajahna ieu Siti Fatimah. Radiya mugi ngaridhoan sa Allah ka Allah subhanahu wa ta'ala anha ka Siti Fatimah. Wa qalat sareng cumarios eta Siti Fatimah ya habibi hai kakasih hati wa qurrata aini sareng panangtrem jiwa ay sururu aini tegasna maka bingah saja kaula wa barduha sareng anu ngademkeun paninggal kaula maka na amaluha ulai amal naon anu matak nyebabkeun eta imroah aya mazkuratu tegas nama anu ditutur di luhur hatta waqa'a saingga tumi ba alaihina ka eta nisa atau eta awewe naon hadal adabu ieu siksa ayal mazkuru tegas nama anu parantos dicaroskeun tadi dipaparinkeun genep siksaan ka awewe. Faqala maka ngawaler sallallahu alaihi wasallam ya bunayat wahai putriku hai putri kaula amal muallaqatu bi sya'riha kahijina anapun istri anu digantung rambutna fa innaha maka sanyana eta imroah kanat kabuktosan eta imroah la tughatti anu teu nutupan eta istri sa'roha kana rambutna eta istri minar rijali ti lalaki ail ajanibi tegas nama lalaki anu sajen. Wa amal muallaqatu sareng anapun ari anu digantung bilisaniha lisana eta awewe fa innaha maka sanyana eta awewe kanat kabuktian eta awewe tu di anu sok nganyurikeun ieu awewe jauh-jaha kanu janten carogena ai bilisaniha tegasna mah kulisana eta awewe.
Wa inal jaza maka arisanya na babales mah eta min jinsil amali tergantung jenisna amal. Wa amal mu'alaqatu katiluna jalmi anu digantung bisa awewe nu digantung bisa yaiha anu digantung puting susuna fa innaha maka saestu na eta nisa kanat kabuktian eta nisa teh tu'tiu sok nincekeun atau ngasupkeun ya imro'ah ya nisa firasya jaujiha kana tempat kulemna carogena artina mah selingkuh atau zina. Wa malati sudda rijlaha sareng kaopatna anapon allati sudda rijlaha ila sajaiha anapun anu ditalian dua sampean dugi ka dua putingna wayadaha ila nasiyatiha sareng ditalian dua pananganna dugi ka munmunanana waqad salato sareng ngalindihkeun atau nyiksa Allah Gusti Allah alaihi ka eta nisa al hayati ku orai wal aqribi sareng pirang kala jengking fa innaha maka sanyana kalakuan eta awewe kana buka buktian eta awewe la tasilu anu teu adus minal janabah nalika janabah wal haidi sareng teu adus karena saparantos haid watas tahzi'u bis salati sok sareng awewe sok ngalalaikeun atau ngenteng-ngenteng kana salat. Wa mallati rasuha rasul hinzir sareng kalimana anapun ari awewe anu mastakana teh mastaka babi wa badanuha badanul himari sareng badanna badan himar wa innaha maka saestuna eta nisa kanat kabuktian eta nisa teh namamatan tukang ngadu-ngadu kazabatan sareng tukang ngabohong. Wa amal lati ala suratil kalbi sareng kagenepna anapun wajahna sapertos wajah anjing wa naru tadkhulu min fihi wa takhruju min duburihi sareng seuneu diasupkeun kana cangkemna jeung dikeluarkeun eta seuneu tina duburna awewe fa innaha maka saestuna eta awewe teh kana kabuktian mananatan eta tukang ngadongdolekan tukang mamanas tukang nyerikeun hasadatan tur hasudan utamina kacarogena waya bunayatu sareng haya anak awewe kaula alwailu ay karusakan air halaku tegas nama karusakan atau kecelakaan eta li imraatin pikeun istri taksi jauh jaha anu sok maksiat atau berbuat dosa kanu janten carogena. Walhasilu sareng alhasil ayal musilu tegas nama kesimpulanana anu dihasilkeun minal kalami tina keterangan di luhur anna zauja saestuna hakna salaki li zaujati kana jadi istrina kal walidi lil waladi sapertos hakna sepuh kana janten murang kalihna liana ta'atal walidi li walidihi kumargi taatna murang kalih kana janten sepuhna wa talaba sareng nyuprihna anak ridhohu kana ridhona sepuh eta wajibun maka hukumna wajib sapertos kedah saena murang kalih ka sepuh kitu ge istri kedah saena atau mundut ridho nu janten salaki margi istri mah ridhona aya dijadi salaki hukumna wajib wala yajibu sareng teu wajib naon zalika tolabu ridho nyuprihna ridho ala zauji kasalaki di istrina. Jadi maksudna mah yang hak anu hak menurut syara nyaeta istri kedah berbakti karena kanu jadi suamina sareng suamina berbakti teh kadua sepuhna tina hartos istri ngabantos carogena supados ieu carogena teh kenging ridho anu janten sepuhna. Barakallahu li wa lakum.